Zaman ayeuna lamun hate urang teu deukeut jeung Allah lieur besar pasak daripada tiang. Unggal poe anak pamajikan kudu dahar kudu jajan tapi penghasilan teu jelas. Bener teu? Salaki rokona bonte aspro blit ai pamajikan skincare. Ieu alam emang geus kieu. Dipikir make otak mah geus teu kaharti. Gaji sabulan 2,5 juta, anak 8, tapi ngararising bae unggal poe. Saha ieu nu nanggung jawab Gusti?